Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, puji miwah syukur urang sami-sami haturkeun ka zat ilahi rabbi wirahing kalayan kudroh irodah mantena hidayah katut inayah ti mantena dina danget ieu urang sadayana masih keneh dipaparin kesempatan geusan ngamangpaatkeun sesa yuswa urang sadayana dianggo taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala perantawisan ngalaksanakeun sabagian kewajiban urang sadayana nyaeta nyukcruk ilmu anu tangtu nyupri harti anu sajati. Mudah-mudahan non rupi tarekah urang sadayana dicatat ku Allah Subhanahu wa taala kalayan digolongkeun kana bagian amal soleh urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sepuh miwah sadarek sadaya anu kusim kuring dipihormat, judul bahasan anu kasangakeun dina wengi ieu nyaeta negosiasi Utbah bin Rabi'ah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tipayun kantos dibahas wirehing rupi-rupi taktik parantos dicobi, rupa-rupa cara parantos disorang ku kaum musyrikin Quraisy geusan ngahalangan ngarintangan kana gerak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namung hasilna nihil gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu ungut kalinduan, teu gedag kaanginan, teras berjuang ngalaksanakeun dakwah, malah ti waktos ka waktos teh katingali pisan perkembanganana. Ningali kaayaan seperti kitu warga sadayana, maka di kalangan para kakentong Quraisy, para inohong Quraisy, wuwuh kasieunnan luar biasa. Utamina sabada Hamzah bin Abdul Muthalib lebet Islam, Umar bin Khattab oge lebet Islam, maka perkembangan umat Islam kalintang pisan saena gitu. Margi sakumaha kauninga ku urang sadayana kanggo para sahabat jadi tanaga anu gede luar biasa gitu. Ku lebetna Hamzah bin Abdul Muthalib oge Umar bin Khattab teh sabab kakoncara ieu dua jelema teh jelema wanian turta gede pengaruhna di kalangan Quraisy. Alatan kitu warga sadayana para kekentong Quraisy mupakat pikeun ngayakeun gempungan taya sanes dina raraga narekahan ngahalangan gerak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antarana nyaeta Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb, Abu Jahal bin Hisham, Ubay bin Khalaf, Aswad bin Abdul Muthalib, Syaibah bin Rabi'ah, As bin Wa'il, Umayyah bin Khalaf, Nabih bin Hijaj, Jam'ah bin Aswad, Nadar bin Harith, Aswad bin Abi Yaguth, Munabbah bin Hujjaj, Abdullah bin Umayyah, jeung anu sajan-sajana. Anapun tempat anu dipilih nyaeta hiji tempat anu disebut Darun Nadwah. Naon Darun Nadwah teh? Darun Nadwah teh hiji wangunan anu ngahaja dijieun ku para tokoh Quraisy anu biasana digunakeun pikeun nyawalakeun pasoalan-pasoalan anu sifatna teh keur kepentingan masyarakat. Keur nyawalakeun masalah-masalah anu sifatna urgen kitu nya. Anapun tempatna Darun Nadwah teh aya di lokasi sabudeureun
Masjidil Haram. Maranehanana ngariung di eta tempat nyata keur nyawalakeun kumaha carana Muhammad teh geuningan digalakan, dileleuyan, ditinak secara fisik, ditinak ku secara psikis. Manehanana kalaka dakwah langkung nyebar, hasilna katingali ku urang sararea. Maka akhirna maranehanana barempag di eta tempat anu antukna tina hasil gempungan ngahasilkeun hiji kaputusan wirehing para kekentong Quraisy mercayakeun hiji tokoh anu ngaranna nyaeta Utbah bin Rabi'ah. Saha Utbah bin Rabi'ah teh? Utbah bin Rabi'ah teh tokoh Quraisy anu dikenal gede pisan pangaruhna, manahanana ahli nyarita, diplomat gitulah, diplomat ulung, umurna 80 tahun leuwih, keur mah pinter nyarita, geus kolot, tamah hade dina ngadepikeun maksud tujuan nya. Akhirna Utbah bin Rabi'ah kapeto ku para kekentong Quraisy, geus weh cenah ayeuna mah Muhammad teh datangan percayakeun urang sararea cenah ngawakilkeun ka tokoh Sayyid Muto teh nyata tokoh anu caritaanana digugu gitulah. Sugan we cenah piraku ari ditepikeun pamaksudan ku Sayyid Muto mah teu katarima ku Muhammad gitu. Maka akhirna eta tugas ditarima ku Utbah bin Rabi'ah. Wargi sadayana dina hiji mangsa nalika para tokoh Quraisy keur ngumpul di sabudeureun Ka'bah, kaleresan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di Masjidil Haram nyalira gitu. Biasana sok direncangan ku Abu Bakar As-Siddiq dina waktu harita mah Rasulullah SAW salat di Masjidil Haram teh nyalira. Sedengkeun para tokoh Quraisy kaleresan keur ngumpul da Masjidil Haram teh tempat panangkringan para tokoh, para ganggereng Quraisy gitu. Lamun ngobrol teh mun di urang mengopi sok di balai RW, tadi ditu mah berenang di eta tah di sabudeureun Masjidil Haram. Nalika kaayaan seperti kitu, maka Utbah bin Rabi'ah pok nyarita kabeneran manehanana kakara ditugaskeun ku para kekentang Quraisy keur nganepikeun maksud tujuan urang Quraisy ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Utbah bin Rabi'ah, ya masyaro Quraisy, hei cenah para penduduk Quraisy, urang Quraisy, ala aqumu ila Muhammadin fa ukallimahu wa aridu alaihi umuran la'allahu yakbalu ba'daha fanu'tihi ayyaha sya'a wa yakuffa anna. Cek Utbah bin Rabi'ah cenah naha kira-kirana teu leuwih hade lamun dina waktu ieu kula ngadatangan ka Muhammad cenah gitu. Terus kaula nyarita sakumaha anu ditugaskeun ku aranjeun sakabeh ka kaula keur nganepikeun nawarkeun rupa-rupa urusan sugan we cenah sabagian perkara nu ditawarkeun ku kaula ka Muhammad teh ku Muhammad direspon gitu. Muhammad narima karena sabagian penawaran ti kuring. Geus kitu cenah terus ku urang cumponan cenah sakahayang manehanana sehingga manehanana eureun tina ngaganggu urang sararea gitu. Jadi dianggapna Rasulullah dakwah teh ngaganggu ceuk maranehanana. Padahal kauninga ku urang sadayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu pernah ngaganggu ka urang Quraisy gitu. Rasulullah mah ngan dakwah nganepikeun ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ngan nya kitu kaum musyrikin Quraisy
Karena dakwah Rasulullah SAW teh nganggap mangrupa hiji gangguan pikeun maranehanana. Memang gitu dugi ka ayeuna wargi-wargi sadayana kaum musyrikin jalma-jalma anu malusyrik nganggap ka para ustad, para dai anu nerangkeun Islam teh minangka gangguan pikeun maranehanana sehingga teu saeutik kaban jalma-jalma anu malusyrik anu teresepkeun kana Islam dina kanyataanana jalma anu musyrik nepi ka iraha ge bakal ngarasa kaganggu ku jalma anu nerangkeun Islam anu ngajarkeun katauhidan. Wargi-wargi sadayana nalika Utbah bin Rabi'ah nawarkeun ka jalma-jalma anu ngariung para tokoh dina waktu harita, qalu maka pok maranehanana nyarita bala ya Abal Walid. Aduh bener cenah Abul Walid, waktu anu tepat, timingna pas cenah. Muhammad keur aya di Masjidil Haram, anjeun aya di dieu cenah. Sedengkeun anjeun ngabogaan tugas keur nganepikeun perkara ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qum ilaihi fakallimhu. Sok cenah jiga anjeun init ka ditu tepungan Muhammad, terus anjeun nyarita ka Muhammad. Wargi-wargi sadayana Abal Walid, sah Abal Walid teh nyaeta Utbah bin Rabi'ah. Kunyahna sebutanana nyaeta Abal Walid. Di Arab mah hiji kareueus, lamun jalma dipanggil ku kunyahna gitu. Abal Walid bapana Walid gitu. Hiji kareueus keur urang Arab lamun dipanggil ku panggilan kunyahna. Jadi dia diuningakeun wargi-wargi sadayana jan maranehanana oge kitunya jalma anu musyrik nalika ngagero ka batur, manggil ka batur ngagunakeun kecap anu geunaheun keur anu dipanggilna. Ieu teh pelajaran kanggo urang sadayana, rehing urang kantenan salaku muslimin, muslimat nalika urang ngageroan batur, maka basa mah teu meuli resepna disebut naon eta jelema teh gitu. Lamun resep disebut si gegep lantaran manehanana kiper jagoan sebut si gegep gitu. Sartaan disebut kunyah warga-warga sadayana teu salawasna jalma anu kagungan putra gitu. Nu teu kagungan putra ge tiasa sapertos kapungkur kapan aya jalma sahabat anu resep ucing. Resep kana ucing ngurus ucing. Boga kunyah ngaranna Abu Hurairah gitu. Abu Hurairah teh bapana anak ucing gitu. Tah kitu warga-warga sadayana. Cek maranehanana sok cenah Abal Walid tepungan ayeuna keneh Muhammad teh caritakeun cenah ka Muhammad naon pamaksudan urang sadarea pakait sareng dakwah Rasulullah SAW. Faqoma ilaihi Utbatu hatta jalasa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka harita keneh Utbah bin Rabi'ah nangtung terus nyamperkeun ka Rasulullah SAW sehingga Utbah calik sareng Rasulullah SAW. Faqala maka pok Utbah bin Rabi'ah nyarita, "Yabna akhi innaka minna haitsu qad alimta minas sifati fil ashirati wal makani fin nasab." Cek Utbah bin Rabi'ah ieu ge sami ieu panggilan teh panggilan lantip di urang mah panggilan adabnya, panggilan ngangkat takrama, yabna akhi, ya ibnu teh artina anak, akhi teh artinya dulur kakuring. Mun di urang mah anaking, anak dulur mamang gitu meureun lah gitu. Ya anaking anak dulur mamang. Saestuna cenah salira teh kalebet bagian ti kuring sararea, bagian ti urang kures gitulah maksudna mah. Sakumaha cenah temen anjeun apal pakait kekuatan kabilah jeung kedudukan nasab cenah anjeun. Jadi anjeun teh mun urang mah sarunayan keneh cenah jeung mamang teh. Wa innaka
qad ataita qaumaka bi amrin azim. Tapi saestuna anjeun cenah, saestuna hidup teh geus datang ka kaum anjeun kalawan mawa urusan anu gede cenah, gede luar biasa. Mawa urusan anu berat cenah keur kaum anjeun teh gitu. Naon bae urusan anu dibawa ku hidup teh, farok tabihi jama'atahum. Hidup datang mawa ajaran anu nyababkeun hidup geus mecah belah persatuan maranehanana. Ku ajaran anu dibawa ku hidup, persatuan urang Quraisy teh jadi pecah. Maranehanana jadi bubar paburencai. Fasafah tabi ahlamahum, sarta anjeun geus ngabodo-bodo ka jalma anu palinter di antara maranehanana ka jalma-jalma, ka pemikir-pemikir Quraisy maksudna mah. Anjeun datang ngapaburencaikeun persatuan jeung kesatuan urang Quraisy. Anjeun datang mawa ajaran anu geus ngabodo-bodo, nganyababkeun jalma-jalma pinter para pemikir Quraisy ngarasa dihina, dibodo-bodo ku anjeun gitu. Wa ibta bihi alihatahum wa dinahum, sarta anjeun datang cenah geus ngagogoreng ku ajaran nu dibawa ku anjeun ka pangeran-pangeran maranehanana, maksana pangeran-pangeran urang Quraisy jeung agama maranehanana. Ikhwatu iman rahimakumullah, padahal sakumaha tadi diuningakeun Rasulullah SAW teu pernah ngahina, teu pernah ngagogoreng. Ngan pedah Rasulullah SAW ngadawahkeun an la ta'buda illallah. Anjeun kudu ibadah, anjeun tong ibadah, lintang ti ibadah teh wungkul ka Allah. Ngan eta wungkul pada sadaya, tapi maranehanana banget ngarasa kasinggung, banget ngarasa kahina, banget ngarasa digogoreng ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha kauninga ku urang kapan urang Quraisy waktu harita maranehanana nyembah berhala. Siga di urang ayeuna pangetan warga sadayana nalika urang nerangkeun ngeunaan kasirikan, nerangkeun pabid'ahan, pirang-pirang lain maksud ngagogoreng, tapi loba jelema nu kasinggung gitu. Nerangkeun yen lamun rek syukuran mah lain kitu carana, teu kudu mawa hulu munding ka laut, mawa tumpeng ka laut, dibikeun ka kersa nyai, teu puguh teh ada belanya. Engkoh mawa tumpeng, mawa hulu munding, dibikeun ka penguasa laut, ari nyebut belengong nyai. Tong nyai atuh mamah nya. Keur mamah Roro. Atanapi eyang Roro. Ieu mah nyai tapi dibere tumpeng jeung hulu munding. Amak nerangkeun kitu teh warga sadaya. Padahal lain maksud ngahina, ngan nerangkeun yen kalakuan kitu teh teu dibenerkeun ku ajaran Islam. Siga teu beda urang Quraisy baheula kitu. Kadatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianggap ku manehanana ngaganggu maranehanana, ngahina agama maranehanana, ngagogoreng karuhun maranehanana jeung sajabana. Wa kaffarta bihi man madho min abaihim, sarta anjeun datang teh mawa ajaran anu anjeun ngapirkeun ku eta ajaran anjeun teh ka jalma-jalma anu geus teu araya ti karuhun-karuhun maranehanana, ti karuhun-karuhun urang Quraisy anu geus eueuh teh ku anjeun dikafir-kafirkeun gitu. Anjeun nganggap sesat, nganggap linglung. Warga sadayana, padahal Rasulullah SAW nguningakeun anu tadi teh ngan hiji, an la tabuda illallah, anjeun tong ibadah kajaba wungkul ka Allah gitu. Ngan pedah karuhun maranehanana anu geus teu aya di kieuna sarua jeung maranehanana para penyembah berhala. Nalika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawahkeun tauhid warga sadayana, maka maranehanana asa dibeak-beakeun, asa dihina, asa digogoreng.
fasma minni a'rid alaika umuron tanzuru fiha la'allaka takbalu minha ba'daha. Cik cenah anjeun daek cenah dengikeun cenah ku anjeun omongan mamang gitu. Mamang rek nawarkeun ka hidep sababaraha urusan sugan we cenah ku anjeun kapilih katempo kaijir anu ditawarkeun ku mamang teh ku anjeun kaharti anjeun daek narimana sangkan anjeun bisa narima sabagian tina urusan anu ditawarkeun ku mamang ka anjeun. Kitu ceuk Utbah bin Rabi'ah. Wargi-wargi sadayana, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nalika Rasulullah SAW ditawaran ku Utbah bin Rabi'ah dipenta pendapat daek cenah ngadengikeun caritaan mamang gitu. Mamang tarek nawarkeun cenah ka anjeun sababaraha perkara sugan we di antarana anjeun aya anu miharep kana eta perkara. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul ya Abal Walid asma. Oh gitu cenah mamang, mangga sok bade nyarios mah abdi siap ngupingkeun cek Rasulullah SAW. Maka sabada Rasulullah SAW mempersilahkan ka Utbah bin Rabi'ah. Qala Utbah bin Rabi'ah pok nyarita ka Rasulullah SAW nganepikeun pamaksudanana kadatangan manehanana ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Utbah bin Rabi'ah, yabna akhi, ya anak king cenah anak dulur mamang gitu. In kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amri malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarona malan. Kieu cenanya Muhammad anak dulur mamang, lamun anjeun cenah ngalaksanakeun dakwah teh lantaran boga tujuan anjeun teh hayang harta cenah kitu, maka mamang sararea sapara kanca gitu siap ngumpulkeun harta mamang jeung balad-balad mamang sapara kanca cenah sahingga anjeun jadi jalma anu panglobaana harta. Lamun anjeun cenah ngadakwahan mamang mawa ajaran anu diajarkeun ku hidup teh tujuan hidup teh hayang harta teu kudu capek-capek dakwah cenah dipekangewa batur dimusuhan batur keun we ku mamang rek ngumpulkeun harta sabalad-balad mamang ku mamang rek dibikeun ka hidup jadi jalma nu pangbeungharna cenah di Mekah gitu. Wargi-wargi sadayana eta anu kahiji panawaran ti Utbah bin Rabi'ah teh. Anu kadua, wa in kunta turidu bihi syarafan sawadnaka alaina hatta la naqta'a amron dunaka. Anu kadua lamun seug anjeun cenah mawa ajaran nyebarkeun ajaran teh ngabogaan tujuan hayang jadi pamimpin gitu, maka kuring sararea cek Utbah bin Rabi'ah siap ngangkat anjeun jadi pamimpin sehingga kuring sararea moal mutuskeun hiji urusan lian ti ku anjeun. Jadi lamun anjeun cenah hayang jadi pamimpin teu kudu capek deh, hayang harta teu kudu capek asal eureun tina dakwah anjeun ku kami dibere harta saloba-lobana nepi ka anjeun jadi pangbeungharna. Tapi lamun tujuan anjeun lain harta, anjeun hayang jadi pamimpin, anjeun ge teu kudu capek cenah. Teu kudu dipikangewa ku batur, teu kudu ngagogoreng batur. Keun cenah cicing we anjeun. Kuring sararea cenah rek ngangkat anjeun jadi pamimpin gitu. Sarta moal aya hiji urusan anu diputuskeun ku kuring sararea lintang diputuskeun teh kudu ku anjeun, jadi anjeun jadi pamimpin. Eta anu kadua cenah.
Anu katilu kuring rek nawarkeun ka hideep, mamang rek nawarkeun ka hideep, wa in kunta turidu bihi mulkan malaknaka alaina. Anu katilu cenah lamun anjeun mawa ajaran anyar dakwah ka kuring sararea teh ngabogaan tujuan hayang karajaan cenah kitu, teu kudu riweuh di anjeun cenah, asal eureun dakwah anjeun ku kuring sararea rek diangkat jadi raja cenah. Anu kaopat, wa in kana hadzal ladzi ya'tika riyan tarahu la tastati'u raddahu an nafsika talabna lakat tibba wa wadhalna fihi amwalana hatta nubri'aka minhu. Anu kaopat cenah, bisi anjeun teu kabita ku harta, anjeun teu kabita ku naon tadi teh nu kadua teh pamingpin, anjeun teu hayang jadi raja, bisi cenah ieu mah bisi anjeun kitu gawe teh lantaran aya nu asup ka anjeun cenah kitu. Naon kasibat cenah si anjeun kasibat, bisa aya cenah nu katempuk teu katempuk anjeun, tetempuan anjeun asup cenah ka anjeun gitu. Terus anjeun teu bisa ngaluarkeunana sehingga anjeun cenah dakwah gitu cek manehanana mangacapruk meureunnan gitulah. Campelak ka karuhun, campelak ka balarea gitu. Bisi anjeun kitu cenah kuring sararea siap neangan tabib, neangan nunggu baranana cenah. Sehingga anjeun cager. Urusan ongkos, urusan bayaranana, harta kaula kabehanana dipake cenah berobat anjeun gitu. Jadi opat rupa anu kahiji tadi naon ditawaran harta anu teu kira-kira nawaranana teh lamun ditarima ku Muhammad, Muhammad bakal jadi jalma anu pangbeungharna. Anu kadua ditawaran jadi pamimpin sehingga manehanana jadi pamimpin, jadi jalma anu paling dihormat, paling ditaat, moal aya hiji urusan anu bisa diputuskeun ku sahabat oge kajaba ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu katilu ditawaran jadi raja di Mekah, ngarajaan Mekah. Kangaranan raja mah boga hak istimewanya. Anu katilu bisi anjeun teh teu kabita kuno tilu tadi teh ya. Bisi anjeun kitu gawe teh lantaran gering cenah, lantaran kasambat, lantaran mun urang menawan kasibat kitu nya, kasibat gitu. Anjeun teu bisa cenah ngaluarkeunana ti diri anjeun, keun cenah kaula sararea rek neangan tabib, rek neangan dukun merenah gitu eta mah. Anu bisa ngaluarkeun jin anu asup ka diri anjeun sehingga anjeun cager urusan biaya kaula rek ngaluarkeun harta kaula jeung babaturan kaula keur ngubaran anjeun nepi ka cager. Idza faraga Utbah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastami'u minhu, nalika Utbah rengse nyarita sarta Rasulullah SAW ngaregepkeun naon anu dicaritakeun ku Utbah ti penawaran anu kahiji nepi ka penawaran anu kaopat gitu. Qala maka pok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, aqad faragta ya Abal Walid, parantos rengse cenah salira nyarios teh gitu. Rasulullah adab teu motong caritaan seutik ge. Nalika Utbah bin Rabi'ah nyaritakeun ngabulak bari make bahasa anu diplomatis gitu. Saeutik ge Rasulullah SAW teu motong caritaan, diantep nepi ka Utbah jempe gitu. Nalika Utbah jempe kakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarios, ya ge pelajaran ke urang sadayana. Nalika batur nyarios hadena mah urang ngaregepkeun gitu
Sabab urang ge lamun urang nyarita teu diregepkeun ku batur teh gitu. Teu aya hartina nyarita teh kitu nya. Ieu teh sami tata kramanya kadang sok aya kan jelema lamun nyarita hayang didengekeun ku batur, tapi lamun batur nyarita manehanana hare-hare, malah kadang-kadang motong we nyaritakeun ieu manehna motong asa pangluhurna, nyaritakeun ieu maneh motong deui manehanana asa anu pangnyaona, nyaritakeun ieu aya we unggal carita kitu warga sadayana. Tah Rasulullah SAW ngajarkeun ka urang sadayana nalika Utbah bin Rabi'ah bari apal Utbah bin Rabi'ah teh warga sadayana kafir, nawaran ka Rasulullah daek ngadengekeun ceritaan kuring, ceuk Rasulullah siap sok cenah. Nalika Utbah nyarita saeutik ge teu diganggu ku Rasul, teu dipotong ku Rasulullah SAW. Sahingga Utbah bin Rabi'ah beres nyaritana kakara Rasulullah SAW eta ge naros heula di qad faragta ya Abal Walid parantos rengse cenah salira nyarios teh. Utbah bin Rabi'ah Abal Walid lola cek Utbah naam bener cenah mamang tos rengse sasanggem teh lola salajengna Rasulullah SAW nyarios deui fasma minni ayeuna cenah giliran abdi anu sasanggem cenah salira siap cenah ngadangukeun sa Rasulullah. Sabab tadi teh omongan Utbah teh merlukeun jawabannya. Jadi lamun Rasulullah SAW yang nguningakeun kitu teh pas tadi Utbah ditah ngadengekeun sabada rengse cek Rasulullah ayeuna giliran abdi salira tos rengse mah siap cenah ayeuna abdi sasangem salira ngadangukeun gitu. Qala siap cenah sok grader gitu mun cek urang mah. Kumaha jawaban anjeun tina perkara anu ditawarkeun ku kuring teh. Faqala maka Rasulullah SAW pok ngadawuh naon dawuhkeun ku Rasulullah SAW Bismillahirrahmanirrahim kalayan asma Allah anu maha welas tur maha asih. Hamim. Warga sadayana Rasulullah SAW ngawaler sanes kuwaleran tina nafsu tina pendapat anjeunna, tapi Rasulullah SAW ngawaler ku ayat Al-Quran. Utbah teh pan ahli basa, jago siir, jago sair. Nalika ngadangu hamim kakara ngadenge kitu ge, Utbah jol Allah. Ieu mah lain omongan urang Arab. Sabab teu bisa dihartikeun ku basa Arab. Naon hamim hartina? Muhammad ngajawab ku kalimat hamim. Sedangkan manehna teh ahli basa. Maka jawaban Muhammad kecap anu mungaran diucapkan ku Muhammad hamim cukup nyababkeun Utbah bin Rabi'ah olohok ngembang kadu warga sadayana. Sabada kitu Rasulullah SAW macakeun surat As-Saffat di ayat 1 dugi ka ayat 5. Tanzilu Mir-Rahmanir-Rahim. Al-Qur'an teh turun ti pangeran anu maha welas tur maha asih. Kitabun fusilat ayatuhu. Kitab anu ayat-ayatna dijelaskeun gitu. Hamim diturunkeun Al-Qur'an teh ti pangeran anu maha welas jeung maha asih. Ku kecap eta ge Utbah teh ujug-ujug ngaleket teh jawaban Muhammad ieu lain jawaban manusia gitu. Anu kahiji ku kecap hamimna ge eta teh geus lain ucapan manusia da teu bisa dihartikeun. Saterusna nerangkeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam yen anu dibacakeun ku manehna teh diturunkeun ti pangeran anu maha welas anu maha asih. Nyaeta kitab anu ayat-ayatna teh dijelaskeun Qur'anan Arabian, nyaeta bacaan bahasa Arab.
anu dibacakeun ku Rasulullah sallam teh Quran diturunkeun ti Pangeran anu Maha Kawasa, ayat-ayatna dijelaskeun mangrupakeun bacaan dina basa Arab. Wargi-wargi sadayana sedangkeun manehanana teh kapan ahli basa gitu. Jadi apal pisan mana basa anu bernilai sastra, mana basa anu luar biasa, mana basa anu luhur ajen kaendahanana, ajen senina jeung sajabana. Liqaumi ya'lamun. Al-Qur'an teh dijelaskeun ayat-ayatna bacaan basa Arab pikeun jal kaum anu nyaraho. Wargi-wargi sadayana kalebet manehanana ngarasa kasentuh sabab manehanana jalma-jalma anu lain ngan sakadar nyaho Utbah bin Rabi'ah mah tapi paseh pinter dina basa Arab. Basiro wa nadiro, anu mawa kabar gumira, kabar kabungah jeung peringatan. Fa'aradu aktsaruhum, tapi kalau lobaan maranehanana ngabalieur gitu. Sakur Rasulullah SAW. Fahum la yasmaun, jeung maranehanana henteu daek ngadengekeun kana kitab anu diturunkeun ku Pangeran anu Maha Rahman Maha Asih, anu ayatna dijelaskeun bacaanana bahasa Arab gitu. Maranehanana ngarti kana bahasa Arab tapi maranehanana kalau lobaanana ngabalieur maranehanana teu ngadengekeun. Waqalu jeung maranehanana nyarita qulubuna fi akinati mimma tad'una ilaih. Maranehanana nyarita hate kuring sarerea katutupan tina pangajak aranjeun ka kuring sarerea kana Al-Qur'an. Ikhwatu iman rahimakumullah, sakumaha tadi kusim kuring diuningakeun Utbah bin Rabi'ah teh ahli basa, diplomat ulung. Nalika Utbah bin Rabi'ah ngadangu waleran Rasulullah SAW tadi tawarkeun ke Utbah bin Rabi'ah teh 4 rupa, ternyata ku Rasulullah dijawabna ngan sakitu gitu. Ikhwatu iman rahimakumullah, jawaban ti Rasulullah tapi teu weudeung nyababkeun Utbah bin Rabi'ah ngolohok kembang kadu. Ngaleket teh teu bisa nahan awakna sahinga manehanana diuk bari leungeunna dikatukangkeun gitu. Awahing ku kataji tina jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugi kana ayat sajdah dina ieu surat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Sabada kitu pok Rasulullah SAW naros ka Utbah bin Rabi'ah. Tsumma qala, teras Rasulullah SAW ngadawuh, qad sami'ta ya Abal Walid ma sami'ta fa anta wadhak. Temen cenah salira tos ngadangu, ayeuna mah naon sakumaha anu kadangu ku salira cenah. Jawaban ti kaula, jadi jawaban ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh nyaeta ayat Al-Qur'an anu diaoskeun dipayuneun Utbah bin Rabi'ah. Tah kitu cenah. Jadi manehanana rek kolo nitah ngeureunkeun dakwah Rasulullah sallam dina ayat anu tadi diterangkeun yen jalma ngalarti manehanana kana basa Arab. Nalika diajak diterangkeun ayat Al-Qur'an tapi lolobana teu ngadenge, malah lolobana maranehanana ngabalieur. Maka wargi-wargi sadayana cek Rasulullah tah kadangu cenah ku salira, sakumaha anu bieu kadangu ku salira eta mamangga cenah. Fa anta wadha kumadinya mun kitu mah. Jadi lamun salira cindakna mah kieu, lamun salira nawaran tadi kasim kuring 4 perkara anu eta teh pasti secara naluriah mah naluri manusia mah pikabitaeun pisan. Sangkan sakuring eureun tina dakwah cenah. Maka ieu teh moal mungkin gitulah. Tadi penjelasanana kuring lain kabita ku harta, kuring lain kabita ku tahta, lain kuring gering ieu teh, lain kasandingan gitu. Jawabanana anu tadi cenah sakuduna mah kieu lamun digamlangkeun meureunna
kudu nama anjeun teh ngadenge bari anjeun ngarti kana basa Arab kana naon anu dibacakeun ku kuring ka aranjeun tapi anjeun kalaka ngabalieur anjeun emu ngadenge anjeun kalaka ngahalangan kana dawah ka uring sabada anjeun nyaho yen itu teh lain jawaban ti kaula gitu ayeuna mah kumadinya cenah rek anjeun terus ngahalangan pek wae ngan kaula pamohalan pikeun eureun tina ngalaksanakeun dakwah ngalaksanakeun perintah Allah Subhanahu wa taala. Ihwatu iman rahimakumullah dina sajian riwayat diuningakeun nalika Rasulullah SAW ngaos dugi ka surat Fusilat ayat ke-13 fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati adin wa samuda. Dina riwayat anu sanes mah Rasulullah ngaos dugi ka ayat ke-13 anu nembe kusim kuring dibacakeun jeung lamun seug maranehanana ngabalieur gitu walaran Rasulullah tungtungna teh fakul maka pok caritakeun ku hidup Muhammad kaula ngawawadian ka aranjeun ku gelap sakumaha gelap anu nyamer ka kaum Ad jeung ka kaum Samud dibacakeun hareupeun Utbah tungtungna teh eta lamun maranehanana ngabalieur pok caritakeun ku Muhammad kaula ngawawadian ka aranjeun ku gelap anu sakumaha eta gelap teh geus kungsi nyelakakeun ka kaum Ad jeung kaum Samud. Maka dina riwayat ieu wargi-wargi sadayana diuningakeun nalika Rasulullah nguningakeun kitu Utbah ngagebeg satakebeg dugi ka Utbah nutupkeun dampaleungeunna kana mbaham Rasulullah hop Muhammad tong diteruskeun cenah sabab manehna ge yakin lamun Muhammad nyarita kitu da sabenerna mah ati sanubarina teh aya percaya ka Muhammad ieu sieun kajadian ka urang Quraisy lamun kuring sararea ngabalieur tina pangajak Muhammad maka kuring sararea bakal dibentar gelap bakal binasa ku gelap anu kungsi nyelakakeun ka kaum Ad jeung ka kaum Samud teh. Salajengna Utbah mulang kalawan lungse nah make lungse manahanana geus boga angeuhan diplomat anu paling ulung ku kuring mah bakal taluk Muhammad teh ongkoh panawaranana rupa-rupa anu kacida pisan luar biasana ternyata Muhammad saeutik ge teu kabitaeun eta sababna balik teh ngalenghoy Utbah teh faqoma Utbatu il ashabihi Utbah balik ke para sobat-sobatna sasobat-sobatna nya ka kentong Quraisy teh faqala ba'duhum li ba'din nalika Utbah balik sabagian para kentong Quraisy nyarita ka sabagianana deui bari melong ka Utbah nahlifu billahi laqad ja'akum Abul Walid bigawairil wajhil ladzi dahaba bihi cek jalma-jalma nu ngariung balad-balad Utbah bin Rabi'ah cek sabagianana cenah tempo Utbah bin Rabi'ah balik cenah ngalenghoy gitu kuring sararea sumpah cek anu eta cek balad-baladna demi Allah cenah teman manehanana Abdul Walid teh datang cenah balik ka aranjeun kalawan beungeut beda jeung beungeut nalika manehanana ini tadi cenah ini mah menyandang tugas di kaum Quraisy teh sumanget pede gitu sabab bakal hasil bari ningalikeun kumahanya rasa kabungah lantaran dipercaya ternyata sabada tos dialog sareng Rasulullah negosiasi ka Rasulullah salam macet sadayana maka balik dina kaayaan manehanana kuciwa katingali ke batur-baturna tuh cenah geus disangka we ke baturna Abdul Walid cenah balik beungeutna beda jeung beungeut nalika manehna tadi init nepungan Muhammad wargi-wargi sadayana salajengna sabada Utbah bin Rabi'ah balik ka sobat-sobatna ngariung deui jeung para sobatna balad-baladna naros gitu
Falama jalasa ilaihim qalu nalika Utbah bin Rabi'ah diuk ngariung deui jeung balad-baladna nanya ka Utbah bin Rabi'ah, ma wara'aka ya Abul Walid, aya kejadian naon cenah Abul Walid, aya kejadian naon Utbah bin Rabi'ah meni alum gitu, meni siganu sedih gitu, siganu kuciwa. Qala maka Utbah bin Rabi'ah pok ngajawab, waroi anni qad sami'tu qaulan wallahi ma sami'tu mithlaha qattu. Nya cenah cek Utbah bin Rabi'ah, saestuna kaula teh bieu cenah ngadenge ti Muhammad caritaan anu demi Allah kuring teu pernah ngadenge eta caritaan samemehna anu dicaritakeun ku Muhammad nalika ku kaula ditawaran 4 perkara anu luar biasa. Ternyata Muhammad ngajawab ku caritaan anu kaula teu pernah ngadenge eta caritaan cenah ti samemehna. Siga tadi teh hamim naon hartina katanya teh aya hartina. Tapi teh keur ahli syair mah jadi perhatian luar biasa. Madza ra'aitu ma uridu alaihi, kuring geus ngadenge cenah caritaan anu aneh teh, jadi kuring teh teu nyaho cenah naon anu kudu ditepikeun ka Muhammad, kudu ngajawab naon cenah ka Muhammad. Jadi seolah-olah manehna teh asa kapupul bayu caritaan anu meunang ngukir teu samemehna ditepikeun ka Muhammad kalawan harapan Muhammad teh langsung kapincut ku manehanana. Ternyata nalika Muhammad ngajawab manehanana teh bingung kudu kumaha deui nyarita, beak picaritaeun sama sekali. Wargi-wargi sadayana anu saterusna sabada kitu maka Utbah bin Rabi'ah pok nyarita ka sobat-sobatna, wallahi ma huwa bisya'ar wala bisahar wala bil kahana. Demi Allah cenah dicaritakeun ku Muhammad teh lain syair cenah, lain sihir deh, sarta lain padukunan deh, lain jampe-jampe padukunan. Muhammad teh lain dukun cenah kitu. Ya masyara Quraisy, ya cenah urang Quraisy, ati uni narurut we lah sadayana maka kuring cenah cek Utbah teh. Waj'aluha bi ati uni fi hadzal yaum wa asuni fi ma ba'dahu. Keur saayeunaan mah cenah aranjeun teh narurut teh ka kuring cenah, nurut ka kuring tong maksa kuring, kuring teu mampu nyarita ngalawan Muhammad, narurut we ka kuring cenah ayeuna mah. Poe ayeuna we cenah keun saterusna marek maksiat ge rek teu nurut ge ka kuring teu nanaon kitu. Saterusna Utbah bin Rabi'ah ngadepikeun ka urang Arab, geus cenah Muhammad teh antepkeun we lah, entong dihalangan cenah urang teh. Keun antepkeun Muhammad ngadawahan bangsa Arab cenah. Naon sababna? Sababan Muhammad teh sarunayan keneh jeung urang-urang Quraisy keneh. Lamun Muhammad bisa cenah ngawasa Arab, maka sarua urang ge cenah kabawa hormat naon, kabawa mulia. Sabab Muhammad urang Quraisy, urang ge urang Quraisy gitu. Matak tong dihalangan cenah. Sugan we Muhammad menang urang kabawa cenah harum, urang kabawa terhormat. Tapi lamun seug Muhammad eleh cenah, urang pan teu kudu merangan cenah, teu kudu ngalawan Muhammad, engke ge eleh sorangan ku urang Arab. Jadi lamun Muhammad menang bisa ngungkulan urang Arab, urang teu kudu hese-hese ngadakwahan Muhammad, urang teu kudu hese-hese cenah megatan Muhammad, urang bakal kabawa mulia gara-gara Muhammad. Tapi lamun Muhammad anu eleh ku bangsa Arab, teu bisa mengaruhan bangsa Arab cenah, pan eta ge kauntungan keur urang cenah. Urang teu kudu hese-hese megatan Muhammad dakwah sabab geus dihalangan ku urang Arab gitu. Qalu maka pok ragem balad-balad Utbah bin Rabi'ah, saharaka wallahi ya Abul Walid bilisani. Demi Allah cenah anjeun geus kasihir ku lisan Muhammad cenah Abul Walid gitu. Utbah anjeun teh cenah diplomat ulung, ari balik jadi kitu cenah, jadi ngaplek.
Demi Allah anjeun teh geus kasihir ku omongan Muhammad cenah tah. Jadi maranehanana nganggap yen Muhammad teh ngelehkeun Utbah bin Rabi'ah teh make ilmu sihir. Jan maranehanana ge salaresna mah nganggap goreng kana sihir teh urang Quraisy teh. Eta sababna nalika Utbah ku Muhammad teu berdaya maranehanana nyebutkeun kasihir ku Muhammad cenah kitu. Wargi barasadana kumaha cek Utbah bin Rabi'ah hadza ra'yi fihi fasna'u ma badalak cenah eta mangan ukur pendapat kuring cenah kitu teh. Jadi mun bisa mah poe ayeuna mah turut we ka kuring cenah. Muhammad antepkeun we cenah sina ngadakwahan urang Arab. Lamun meunang cenah urang kabawa mulia gara-gara Muhammad bisa ngawasa di Arab, jadi raja di Arab. Lamun Muhammad eleh cenah pan kauntungan urang teu kudu capek ngadawan, teu kudu capek ngahalangan Muhammad sabab dielehkeun ku bangsa Arab. Wargi-wargi sadayana cinekna usaha anu dilaksanakeun ku saha tadi teh Utbah bin Rabi'ah teh nihil nol besar teu mawa hasilna naon. Tapi di kalangan kaum musyrikin Quraisy para sadayana ku kajadian kitu teh malah manehanana beuki asa katangtang kumaha carana kitu salah kieu salah. Wargi sadayana akhirna mah manehanana mupakat urang datangan ku sararea cenah si Muhammad teh sakalian diolok kitu teu enon di kasaran salah cenah diolok teu beunang urang datangan urang ledek ku sararea saterusna ngabreng nepungan ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon panangtang maranehanana ka Kangjeng Nabi Muhammad cek maranehanana, Muhammad cenah lamun anjeun nya bener utusan Allah, anjeun pasti apal kana perasaan urang Mekah. Yen hirup di Mekah teh sunek cenah heureut. Mekah teh kota anu heureut, kalingkung ku gunung-gunung batu cenah. Lamun nya anjeun seorang rasul titah cenah pangeran anjeun ku anjeun sina ngingkahkeun gunung-gunung ieu sehingga urang Mekah bisa hirup laluasa lega cenah. Terus geus kitu cenah parentahkeun ka pangeran anjeun ku anjeun sok anjeun menta sangkan di Mekah kaluar walungan-walungan sakumaha di negeri nu sejen cenah, di negeri Sam, di negeri Irak aya walungan anu galede, sedangkan ieu di Mekah keur masunek eueuh walungan cenah urang cai. Sok lamun nya cenah anjeun teh utusan Allah, da utusan Allah mah diogo ku Allah cenah. Sok eta gunung sinahala liber ku pangeran anjeun titah cenah. Jadi kitu jadi sageunahna we da anu pokona manahanana hayang ngahina, hayang ngageugeuikeun ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok cenah alirkeun walungan titah pangeran anjeun. Geus kitu cenah hudangkeun ari nya mah anjeun cenah hayang dianggap rasul, hayang diandal ku kaula sararea, hudangkeun karuhun-karuhun baheula. Karuhun kaula baheula anu geus maraot, sina hudangkeun cenah ku pangeran anjeun kan maha kawasa cenah pangeran anjeun teh. Sok sina harudang deui pangeran enon karuhun-karuhun kuring sararea cenah. Utamana mah Qusay bin Kilab cenah sina hudang teh. Pan anjeunna mah cenah ieu Qusay bin Kilab mah Sayhu Sidkin teh jalma anu katelah jujur tokoh Quraisy. Qusay bin Kilab kepungkur duka serial sabaraha katos dibahas ku sim kuring anu ngumpulkeun Quraisy teh nya Qusay bin Kilab. Sok cenah lamun nya anjeun rasul menta ka pangeran anjeun nu tadi teh ya gunung sina arinit kaluarkeun walungan cenah anu gede caina katilu cenah sina harudang deui jalma-jalma anu geus marot karuhun urang Quraisy gitu. Utamana mah Qusay bin Kilab cenah lamun Qusay bin Kilab geus hudang cenah ari nya anjeun hayang dianggap rasul mah kuring rek nanyakeun ka Qusay bin Kilab cenah. Manehna mah jujur tara ngabohong Qusay bin Kilab mah ari Muhammad teh nya bener teh atawa ngabohong cenah kitu. Jadi kumahanya kacida ayeuna teh nya sok hudangkeun Qusay bin Kilab cenah ari maneh ari kuring kudu ngaku rasul ka maneh mah engke rek nanyakeun heula kuring ka Qusay bin Kilab.
Muncak Qusay bin Kilab nya maneh teh jujur bener kuring rek ngaku Rasul ka anjeun cenah Muhammad. Tapi lamun cek Qusay bin Kilab anjeun teh bohong moal cenah nepi ka ira ge kuring moal ngaku Rasul ka maneh. Jadi nu lain-lain mentana teh pamohalan warga sadayana nyong entah ngahudangkeun nu marawat terus rek nanya eta. Walidzalika salajengna Rasulullah sallam pok ngawaler kana panangtang urang Quraisy saur Rasulullah ma bihadza buistu ilaikum innama ji'tukum minallahi bima ba'atsani bihi wa qad balagtukum ma ursiltu bihi ilaikum fa in takbaluhu fahuwa haddukum fid dunya wal akhirah wa in tarudduhu alayya asbiru li amrillahi ta'ala hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Nalika Rasulullah SAW ditantang gitu ku Utbah bin Rabi'ah cek Rasulullah SAW sim kuring diutus teh lain keur kitu lain keur mindahkeun gunung, keur ngaluarkeun walungan, keur ngahudangkeun anu maraot. Saestuna tayalian cenah kaula datang ka areunyeun teh nyata mawa parentah Allah Subhanahu wa taala, mawa ajaran ti Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha kaula anu diutus kumantenna ngeunaan eta perkara. Jeung temen kaula geus nganepikeun ka aranjeun cenah naon perkara anu kaula diutus keur eta hal teh. Geus ditepikeun cenah kabeh ka aranjeun, maka sing saha anu narima cenah kana ajaran anu dibawa ku kaula, maka eta teh bagian keur aranjeun di dunia jeung di akhirat. Tapi cenah lamun aranjeun siga kieu mah cenah narolak kana pangajak kaula, nya kaula rek sabar we cenah kana urusan Allah Subhanahu wa taala, sabar kana parentah ti Allah Subhanahu wa taala sehingga engke dagoan we Allah baris ngahukuman antara kuring jeung antara aranjeun. Itu pangandika Rasul dawuhan Rasulullah sallam. Wa fi dzalika yaqulullahu taala jeung ngeunaan kajadian eta perkara teh Allah Subhanahu wa taala ngandika turun ayat warga sadayana wa qalu lan nu'mina laka hatta tabjura lana minal ardi yanbu'an. Jeung maranehanana nyarita kuring sararea moal ariman ka anjeun Muhammad sehingga anjeun ngaluarkeun keur kuring sararea cai nyusu tina ieu bumi. Onis ti Allah Subhanahu wa taala ku Allah diuningakeun yen maranehanana nyarita kuring sararea moal ariman ka anjeun sehingga anjeun ngaluarkeun cai nyusu tina ieu bumi sakumaha pamentana tadi hayang dipangdatangkeun walungan ku manehanana. Wargi bari sadayana anu salajengna ku cara kitu manehanana can puas maranehanana nangtang deui ka Rasulullah SAW. Lamun anjeun teu bisa cenah minahkeun gunung terus ngadatang nyieun walungan teu bisa ngahudangkeun nu maraot pangeran anjeun teh. Lamun kitu mah geus cenah sakalian ku kaula ditangtang runtuhkeun cenah teu langit anu meunang nyieun pangeran anjeun teh sina ngarungkup ka kuring sararea jadi ngajarago luar biasa kitu nya. Sok runtuhkeun cenah. Itu teu bisa, ieu teu bisa pangeran naon cenah kitu. Sok runtuhkeun langit meunang nyieun pangeran anjeun teh ka kaula cenah. Cilakakeun kaula sararea. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika ilallahi azza wa jalla. Saur Rasulullah ngawalerna kumaha eta mah urusan Allah cenah. Insya'a adjab alahu bikum fa'alah. Eta mah urusan Allah tong menta ka kaula make hayang ngarug-rugeun langit sagala cenah. Lamun we Allah ngersakeun cenah midamel kitu sapamenta anjeun ngarug-rugeun langit karuntuhkeun langit
sangkan ngarungkup ka aranjeun nya Allah bakal ngalaksanakeun lamun ngersakeun lain urusan kaula cenah kitu cek Rasulullah. Ihwatu iman rahimakumullah. Jadi pamentah orang Quraisy ngurupa-rupa ieu teh ngagambarkeun kumaha kaputusasaan orang Quraisy dina raraga ngahalangan Rasulullah sallallahu. Salajengna aya kisah Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mahzum datang nyamperkeun ka Rasulullah sallallahu cek manehanana Muhammad cenah kabeh pamenta kaum anjeun ku anjeun ditolak cenah. Tadi papai teh penta anu anjeun teu bisa ngabuktikeun, dipentes anu anjeun teu bisa ngabuktikeun cenah. Lamun kitu cenah demi Allah kuring moal iman ka anjeun cenah. Sahinga anjeun cenah masangkeun taraje teh ka langit, beuki ngaledek kitu. Sok cenah hayang dipercaya ku kaula mah. Da anjeun teu bisa itu teu bisa ngabuktikeun, ieu teu bisa ngabuktikeun cenah. Kieu we cenah ayeuna lamun anjeun hayang dipercaya ku kaula, pasangkeun taraje ka langit cenah kitu. Terus anjeun naik ka langit, kuring nempo ti handap cenah. Gitu. Geus nepi ka langit cenah anjeun turun deui ti langit mawa kitab ka handap cenah kitu. Bari barengan ku 4 malaikat cenah ti luhur teh, geus nepi ka handap cenah terangkeun ku malaikat ngeunaan anjeun teh nabi, bener nabi, anjeun teh bener cenah. Tah sok cenah lamun hayang dipercaya mah anjeun kitu cenah sok naik ka langit cenah pasang taraje naik ka langit ku kaula ditempokeun cenah geus nepi ka langit turun deui bawa buku ti langit cenah bari bawa 4 malaikat keun mempersaksikan anjeun yen anjeun teh seorang rasul gitu. Kitu panangtang teh ieu sanes panangtang panghina pintennya. Wa ayyumallah in law fa'alta dzalika ma dzanantu inni asdikuka. Tapi ketah cenah Muhammad nya ngalonyengna teh sok sanajan anjeun bisa ge ngalaksanakeun kitu cenah pasang taraje ka langit atuh anjeun indit ka langit kitu kana taraje naik ku kaula ditempokeun di handap geus nepi cenah teh ditu anjeun turun mawa kitab tuluy dibarengan ku malaikat 4 terus nerangkeun ka kaula cenah. Tapi cenah rarasaan cenah kaula anger cenah moal bisa nganyakeun ka anjeun gitu. Jadi ngalonyeng ngaliwatan wates anu intina mah hayang mupuas ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suman soropan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam geus kitu manehanana ngaleos ninggalkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ku kejadian eta turun ayat wa qalu laula unzila alaihil malak jeung cek Allah Subhanahu wa taala maranehanana nyarita naha atuh lain diturunkeun cenah malaikat ka manehanana ka Muhammad wala anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Padahal cek Allah Subhanahu wa taala lamun malaikat diturunkeun ku kami tan wande sagala urusan baris beres sarta manehanana moal dibere tempo gitu baru sadayana ku Allah Subhanahu wa taala teu dilaksanakeun pamenta maranehanana dalamun teh mah dilaksanakeun maka diturunkeun malaikat maka manehanana geus moal aya tempo hartina bakal binasa ku pamolahna sorangan. Warga sadayana rupina mah sakitu anu teh sakepihatur ieu teh aya 3 kali Utbah bin Rabi'ah ngayakeun usaha negosiasi sareng Rasulullah SAW. Ieu tahap anu kahiji, aya tahap anu kadua, tahap anu katilu. Mudah-mudahan dina sanes waktu seorang sadayana tiasa ngalajeng ieu bahasan utamina mudah-mudahan tina bahasan anu dugikeun ku sungkuring aya guna sareng manfaatna. Anu kahiji paling henteu panganten urang sadayana tiasa nyanak hikmah rehing anu ngaran dakwah pasti salawasna bakal
yang harapan halangan jeung rintangan. Entong boro urang sadaya adalah Rasulullah SAW, jalmi anu paling sampurna, anu kagungan cara anu luar biasa hadena dina perjalanan dakwahna teras-terasan kenging halangan jeung rintangan ti jalma-jalma anu tersepen ka Islam. Anu kadua perkara urang sadayana boga ilmu rehing jalma-jalma musyrik anu tersepen kana katauhidan, kana ajaran tauhid, salawasna bakal ngalaksanakeun tarekah samampuh manehanana keur ngeureunkeun dakwah tauhid teh katauhidan teh. Anu katilu wargi sadayana lamun jalma anu musyrik wani toh pati jiwa raga keur ngahalangan dakwah bari sidik manehna teh dosa ngalaksanakeun dosa anu pangbadagna nepi ka wani toh pati jiwa raga, maka samistina panginten urang sadayana anu ngadakwahkeun ajaran ti Allah Subhanahu wa taala, ajaran katauhidan jeung ajaran-ajaran anu nyanak kamaslahatan keur kahirupan dunia jeung akhirat, piraku kudu eleh wawanen ku jalma-jalma anu syirik ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kopihatur, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.